mimitina kumaha mimitina mata tadina kula teh maksiat ka Gusti sanggeusna maksiat aju tobat jadi asal inget ka maksiat istighfar asal inget ka maksiat datang ka ngeunaheun ku ari teh mantep cek kula teh jelema sahabae nu teu pernah maksiat tadina ibadah moal ngeunaheun tetep kudu maksiat heula memehna eta nasehatna eta kos bener jasa kadengeuna ku ceuli urang teh kahartipan ku kula ieu manggih nikmat jeung lazat teh baheulana teh ieu teh sok zina baheula teh sok judi sok mabok ku ari tak tobat asal inget ka dinya ngebiri-gidig asal inget ka dinya ngebiri-gidig nu mantak geus teu hayang asal inget we ka dinya tah tobat kula teu hayang dahar asal inget we ka dinya teu hayang sare nu mantak ku ari teu sare teu dahar teh inget we ka dinya tah timbul we lazat ngilaheun seakan-akan Allah aya di hareupeun widih cak kibar sisong nyelekeun guru aing mah guru aing ge teu pernah kos kieu dongeng terus ngobrol deui kula atuh hayang coba atuh kumaha teh supaya nikmat teu masalah sakeuna teh nu penting mah atuh asal mun daek atuh maksiat bae heula zina bae zina heula atuh ih suki bersesuatu zina mah kabae embung atuh ngabunuh bae budak bae tuh budak letik bae bunuh jadi engke aya inget-ingetan ih embung anu paling ringan mah mabok makan teu ngarugikeun sasaha ngarugikeun batur henteu kan sorangan doang tah asal geus urang mabok engke ge karasa urang walah weuh tah engke urang cager urang teh jadi kaduhung tobat ti dinya pikiran ku kibar siso hayang ngeunaheun ibadah jadi kudu dosa heula nya langsung we nya teh tas magrib teh nguluyur teh ka warung aya bener langsung nya meuli minum billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal أيوكع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم muntahun wallahu a'lamu bimuradi innama yuridu syaitan wa angin pasti ngarapakeun sapa syaitan ayu kaingin tanibakeun ya syaitan bainakum ing dalem antara dan sira kabeh al adawata ing permusuhan ing perpaduan wal baghalan bendu lan kebenduan lan kebencian fil khamri dalam sebab ngombe sajeng wal maisilan sebab judi idza taitumuhuma katatkala nekani sira kabeh ing karana khamri wal maisir lima yasulu fihi matna barang kang hasil yang maing dalam karana khamri wal maisir minasyari wal fitan saking nyatane saking kaalaan lan pirang-pirang fitnah wa yasuddakum lan nyagaya syaitan kuming sira kabeh bil isyaghali bi makalawan katungkul kalawan karone khamri lan maisiran zikrillah saking zikiring Allah saking elinging Allah wa anu salati lan saking salat khosoh nangtukeun ya Allah ing salat bi zikri kalawan dan tutur ta'ziman la kana ara-ara ngagungkeun la gadua salat fahal antum muntahun wa kana ta'udawi sira kabeh kang narima kacegah kabeh anit sani masaking nekani karone khamri lan maisir kain tahu tegese narima kacegah sira kabeh wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wahdharu
فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين Allahu a'lamu bimmaradi wa ati'u Allah lan pada taat sira kabeh Allah wa ati'ur rasul lan pada taat sira kabeh ing rasul darulan pada wedi sira kabeh al ma'asi ing birang-birang masyarakat fa in tawallaitum maka lamun mengo sira kabeh anu taati saking taat falamu maka pada weruh sira kabeh annama ing pastine ala rasulina ikut tetep ing atas rasul ing sunagung al balagul mubin utawi nekaaken kang nyata ail iblagul bayyin tegas nekaaken kang nyata wajaza fajaza hukum alaina maka utawi ngabalas sira kabeh ikut tetep ing atas isun agung alaina ikut tetep ing atas isun agung. Urang nuluykeun ayat tina ayat nu pohara jasa nu ayat tersebut di luhur khitab ka para mukminin ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema nu ariman innamal khamru pastina ari nginum arak nu ngamabokeun nu nutupan kana akal ngawalah wahweulehuhkeun kana diri seserian sorangan senyum sorangan ngabudah sungutna mata berem molotot tepuguh pikiranana ngalayang aya keboreuneuh pajar pamajikanana tumpakan kunyana kos kitu nu mabok mah bolon puguh jelema sehat-sehat diedan-edan ku soranganana tangkal jauh pajar bebenena tangkepan kunyana kadeleuna ku urang jariji aya manaleuna eta khamru sedengkeun ayeuna mah di Indonesia teh geus jadi Amerika mabok teh jadi ngetren di kalangan anak muda mana naudzubillah min baheula mah kalangan anak muda kuari mah geus merabah ka para pejabat Inggris lamun negara orang pakai ulin mararabok pejabat teh Gusti Allah nagu nyawan becena teh kiai tupan baheula lurah ti baheula mararabok nyekelan botol kadeuleu ku masyarakat beri nongton orkes baheula lain nu kuari mah teu pati baheula ieu mah tapi masyarakat neuleuh lurah na mabok ja araraman bae barariasa bae geus aya atuh kararita sabaraha tentara nu mabok di hareupeun masyarakat sabaraha polisi nu mabok di hareupeun masyarakat aju pejabat-pejabat cenah kiai mah bohong aing bohong koran pan emang kiai maca koran numpuk koran urut di warung dibaca ku aing pangangguran urut bungkus tarasi di deuleu dibaca ternyata dokter sedang mengecek Pemda kumaha coba eta pegawai-pegawai apakah air seninya terjangkit ternyata ada sekian persen jadi koran teman ukos gitu mah salah aing salah koran bener aing bener koran nu jelas bener gitu bae pokona mah pan cenah ngabenerkeun negara teu ecreug mun ecreug nyana negara ecreug itu bae pokona mah insyaallah pas gitulah ieu mabok kadang Yahudi ngasupkeun kristenisasi di Indonesia teu jalan angel cek nyana lain deui jeung di negara-negara lain tetep bae beringas bae di Indonesia mah can wayah dibombardir ku aing cek Amerika lantaran masih kena teger pemikiranana diasupan minuman teh kuat masyaallah anak muda geus rusak pikiranana
Ustad ngari numarat Ustad nang nginum bir Ustad insyaallah ka kiai mah kakara ka Ustad doang Ustad nu mana ge Ustad anu tadina lain masantren Ustad ge ngan julukan doang anu tadina masantren mah walekeun atuh neuleuna ge geus gregeteun bangsa ti pasantren ya mah tadina teh sakola aju di ustad anu lebaran nerbo lah gitu kira-kira Aja ulah gitu kiai lantaran di dieu loba nerbo itu bukan saja jadi cenah kiai nu tasawuf ge nerbo aing lain ka kiai nu tasawuf kasihan nu di dieu sakitu bae emang salah henteu teu salah kurang bener doang aduh nu biasana sasalaman lebaran lantaran poe Rebo embung lah moal ka Cilongok cenah aing moal silaturahmi henteu tah asal nu teu silaturahmi bae lebaranna Rebo emang kiai greget teh henteu urusannya jeung Allah jeung aing greget henteu teh urusannya jeung Allah atuh teu greget saeutik-eutik aja bisi pajar kula greget kana lebaran Rebo atuh adik kula ge di Jogja lebaranana tatanggana tapi nyanana henteu atuh jape Rebo atuh masalah guru kula di Garut jape Rebo atuh nya kula greget atuh henteu jasa dulur kula tah di Kawaron atuh Rebo nya masalah teu greget teu naon atuh biasa bae greget henteu sama sekali henteu aduh Gusti Allah pajar greget teu naon greget masing-masing eta urusannya jeung Allah gitu teh masyaallah ieu keur carita kuari ieu minuman merajalela luar biasa dua maisir judi urang mah teu nyaho lah perjudian kelas kakap di luhur teu nyaho ieu mah dihandap bae main bola bae Kiai Haji jeung Kiai Haji tarohan tolol main bola di TV taruhan deres sama nureuneuh pakai taruhan ayo cek sia lalaki teh awewe tapi ulah nanya ka bidan nu USG ayo taruhan kos kitu bae taruhan masyaallah jadi judi teh geus datang ka handap jasa ya Allah ya Rabbi mana deui wal ansob arja-arja jeung patung-patung mana deui wal azlam duh masyaallah ngundi-ngundi nasib melalui panah khususna umumna jeung naon bae supaya nasib bagus diundi eta nu kos kitu supaya hayang ti heula kaluarna arisan teh coba kumaha koclok ngundi teh ngaranna atuh haram azlam teh geus kitu kumaha ge haram supaya yang ti heula abeh nasib bagus ka Mekah taun ieu lantaran ieu teh kitu naon aya 20-an ieu teh arisan haji undi we atuh undi sok deuk kumaha dikoclok apakah hendak make panah atuh azlam teh haram masih ya Allah ya Rabbi azal ngundi azal supaya nasi bagus aja diundi kumaha bae cara ngundi nama atuh haram coba diutang-hitung ya coba diutang-hitung supaya usaha ieu bagus ayo coba ai baheula mah sangaran anu tulis ya aju diasupkeun kana panah aju panahna ditarik geus ditarik dilempeng mun kena kanu dimaksud bagus berarti eta teh kos kitu azlam ngaranna azlam teh lah kos kitu mah hese cenah kiai ieu bae ieu tulis di dieuna teh kaju diputerkeun rolet teh ngaranna atuh eta kos kitu azlam kan aduh masyaallah eta atuh sarua bae dikoclok teu beunang
ulah insyaallah teh eta teh rijsum min amalis syaiton bahasana ge rijsun kokotor najis min amalis syaiton antak fajtanibuh jauhan ku anjeun eta teh min amalis minum min amali syaiton judi min amali syaiton patung min amali syaiton ngundi nasib azlam ngarana min amali syaiton kamari tah kuari madek jaritakeun karakter setan tipe setan tipikal setan. Jadi setan teh boga karakter. Jelema ge kan boga karakter masing-masing. Aya nu karakterna teh ieu teh hayangna teh ngwiridan bae. Aya nu karakterna teh hayang salat bae, karakter baragus sama dah. Aya karakter teh nya nama berpikir bae, jujur bae, karakter bagus. Aya karakter teh dek nipu bae. Tileutik nek nipu bae nya nama teh. Karakter teh kos kitu teh tipikal. Aya karakter natenya nate namanya mangiceupan ka awewe banginan jasa teu kudu make pulat pelet gana mangis eta karakter teh kos kitu ngaranna eta karakter. Nah jeung deui aya anu karakterna teh hayangna teh judik bae tileutik bae koplok menangan bae eta karakter teh karakter hoki teh itu berkarakter. Aya karakter teh politik tileutik teh aya karakter teh ieu teh berekonomi aya karakter teh berbudaya tileutik na teh eta dideuleu karakterna budak ge budak ti SD keneh geus kadeuleu karakterna teh lamun ku urang ditanya 2 kali 2 sabaraha 4 bener ieu embe buntutna aya sabaraha 3 karakterna lain teh bodoh ieu budak ge embe 3 buntutna. Oh ya angel kamu ngitung ya kos kieu mah ieu. Budak teh eta tileutik kurang ditanya. Terus aya anu nyanyi bae ugal igel. Oh, berarti karakterna ieu kana budaya ieu budak teh. Aya anu kitu kunaon nulis bae dan lain sebagainya geus karakter eta karakter lain. Eta kos kitu tah aya tileutik teh kanyahoan. Tipikal teh kanyahoan. Nu mantak potensi-potensi nu aya di budak teh ya tah eta nu kudu dipupuk mah potensi nu aya di budak pupuk mun ieu budak teh ieu politikna rada bagus kajawan ku bisa politik aja duit bapana laleungitan bae lain politik mah atuh maling heuh bisaan malingna kajawan tileutik dake Masya Allah tah eta tileutik dake geus kajawan mantak lingkungan teh ngadidik dirina bakalna lamun bapana ahli politik indungna teh politikus sarua bae lahirlah budak kadeuleu kurang ringkak-ringkakna teh macaan kelas-kelas internasional macaan sejarah dan lain sebagainya ieu budak watakna kajen kuku mage kana berpolitik didik ku urang supaya jadi bener-bener ahli politik yang nangtungkeun jeung nanjeurkeun nagara. Lantaran negara dipimpin ku politikus bobrok sugandai anak urang ye rada bagus ye politikus jadi politikna teh tenden di lingkungan anu berpolitik sakolakeun mengarah kadinya jang naon ye pengganti Bung Karno kitu atuh. Nah tileutikna ye budak teh macaan Al-Qur'an bae hadis bae tanyana teh bangsa rurukunan bae gitu dan syarat oh ieu berarti budak ka agama ieu ke agama ceng tanya iya sih mun geus sakola deuk ka mana ieu mondok ulah mah lah sakola mah henteu ulah mah deuk mondok bae emang konan gitu loba berkat teu beres ieu bae di mondokna yang berkat doang ieu budak ge teu beres ieu mah kos kieu bae eta lempengkeun ku urang lempengkeun sia cai di mondok mah teu ulah resep kacau Ambonna kudu kumaha tuh lempengkeun didik di pondok pesantren sok jadi ulah naon gitu ngaranna ngahalangan arus tentang arus ulah lantaran eta teh ku Gusti Allah geus dibere karakter tah eta manusia teh kos kitu karakterna anak urang anu ditanya teh si awewe
atuh teu kuritanya di deuleu bae anu resepna teh ka santri mun awewe teh aya anu resepna teh ieu teh kanu bangsa pungplapeng plewe aya anu resepna teh ka pejabat eta anak teh tah di deuleu kurang tah eta teh ulah ditentang arusna sanajan dikawinkeun ka pejabat pilihlah pejabat anu jujur gitu mun eueuh di Indonesia ka mesro ka ditu kan misro sugana we amis di jero mah eta teh karakter teu bisa ditentang harusna sebabnya teh bakalna kitu lemah namun ditentang teh lemah mun anak urang karakterna bangunna kori ya budak lantaran di kamar cai ge ieu budak narik bae di kamar ieu budak narik bae aku tuh mending ngebeten-beten berarti budak kori ya jadi hukuman ge tah kurang ya apa ayo asal nu bener bae supaya ka dituna deuk sanu neruskeun atuh tajwid qiraat ya nah tapi jangan lain boga pikiran supaya jadi juara internasional lain jang ngoboran minimal sakampungnya na sakabupaten atau non gitu ngarasa desa sakecamatan supaya rarafih ye makharijul hurufna tajwidna jadi nu lurus tah eta karakter ngaranna ya tipe-tipe nah kuari mah deuk nyaritakeun karakter syaiton setan teh boga karakter tah ieu karakterna ieu innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha innama ta'alian pasti berarti yuridu mengharapkan syaitan munculkeun setan nimbulkeun setan ayukia ngabuktikeun bainakum di antara aranjeun kabeh al adawata kana mumusuhan wal baghdha jeung bebenduan kebencian karakter setan mah horenganan imimiti dijieun datang ka kuarinya nama deuk nimbulkeun jeung ngamunculkeun adawah jeung baghdha masyaallah setan mah kos kitu bae tah mah deuk ngadu-ngadukeun bae kiai jeung kiai supaya ngadu ustad jeung ustad supaya ngadu jeung supaya bendu lurah jeung lurah pejabat jeung pejabat pemerintah jeung pemerintah geus beres ngararadu kepala jeung kepala kuari mah supaya ngadu antara pejabat jeung rakyat ngadu di dinya ya Allah setan mah kos kitu bae moal aya benerna setan mah pokona mah karakter setan teh ti mimiti dijieun datang ka kuari datang ka kiamat nya mah ayu kia bainakumul adawata wal baghdha Waalaikumsalam kiai ieu neuk lebaran poe naon poe Salasa di mana dasar ngitung aing mah boga keyakinan ajo ngajakan ka teu ngajak aing ngabejakeun doang miluh hayu teu kajeun aing mah aing bae lantaran ngaji geus percaya ka ilmu na ngadekeman teh tanah ngaji milu los teu percaya los tuh masalah lain cenah kiai anu mah parah atuh kaji pan cenah kiai mah bisa kos kiai memang kiai itu mah sok ngomongkeun kiai we jurig nu datang teh ta jurig setan eta teh nyana teh keur kaasupan setan sebabnya nu ngadu-ngadu ada watawal baghdha gitu teh Masya Allah nempel ka jelema setan mah teu ngabungkeuleuh atuh mun ngabungkeuleuh batu kurang teu nyaho sia geus belajar di Bogor naon ngurusan tales mun kadeuleuh setan atuh loba nu gelut teu kadeuleuh nempel tek kos kitu tah jadi diadu-adukeun adawat wal baghdha Masya Allah eta karakter setan kos kitu tak nempel di partai Golkar nempel di PDI ngadu Golkar jeung PDI kotrek ribut adawah wal baghdha partai Golkar jeung PDI ribut adawah wal baghdha tentu boro-boro eta urusan partai urusan pasantren bae ge ribut kiai jeung kiai ribut ya Allah
manteknya macam-macam ke lebaran kemarin mah. Kiai poe naon lebaran? Salasa. Geus kula ge deuk nuturkeun kiai mangga. Aya jelema nu teu wau. Teu wau tapi ngaji ka dieu. Kiai lebaran poe naon? Salasa. Geus, urang salasa. Pokona urang ngajina ge di kiai, kukumaha ge kiai, pokona mah tuturkeun. Geus aja nama salasa we geus pokona mah. Urang lembur dek salasa dek rebab pokona mah salasa we. Geus tuturkeun kiai. Beres. Aya nu kieu. Kiai Cilongok poe naon? Lebaran salasa urang merebok pan kunaon gitu pokoknya rebok lamun kiai si Cilongok rebok salasa urang mah itu we pokoknya mah pokoknya aing malakur bae jeung kiai Cilongok geus pokoknya mah mun nyana rebok aing salasa mun nyana salasa aing rebok jurig da kos gitu sanajan udeng-udengna gede jurig da dan kos gitu beneran aing mah lain lalaga jasa salasa jeung rebok mah pada boga patokan ulah silih salahkeun ulah sebab mah boga keyakinan jeung boga ilmu masing-masing tah nu kos kitu nu salah mata ai kiai Cilongok poe naon masalah sa rebo aing mah bedakeun ka masyarakat rebo lamun kiai Cilongok rebo salasa urget jasa cenah aing mah ka kiai Cilongok eta kajenting udeng-udengna gede jurig dan engke mah mun kapangi jeung kiai kos kitu kiai jurig ji rebo jeung salasa mah boga-boga patokan ulah silih omongkeun kula ngomongkeun henteu ji atuh kula mah geus hisab ngaji baheulana sok beusi endeup nyaritakeun nanyakeun hisab atuh datang ulah ngocomang di tukang bae tampiling saku aing ji atuh sieun deuk rebo atuh los ka ditu rebo ru'yat nu bener ru'yat nah apa kudu kos kitu teh ru'yat nu aslina dina fikih tinggal diararaji bae tinggal di arah raji apakah isbatnya kudu kos kitu tete aji atuh kitabna isbatnya kudu kos kitu bejakeun ka pamarentah kitu apa lain lamun aya anu ru'yat teh lah di luar kalangannya nah kemudian henteu ditarima apakah kudu kumaha tete tanyakeun coba ka kiai ru'yat teh kudu kitu apa henteu pemerintah teh mun aya nu ru'yat misalna aya nu neuleuh di dieu bebejak ka pemerintah teu ditarima neuleuh jasa aing mah limaan neuleuhna ge haji teu ditarima henteu kumaha apakah kudu terus bae sidang sakumaha DPR kudu kitu apa henteu tinggal dibaca bae tah bae da kula mah jelema dhaif ilmuna tinggal coba disurahkeun dina kitab fikihna kudu kitu apa henteu coba ayo lamun emang kudu kitu nyieun deui kitabna tek ceuli aing mun kudu kos kitu lain kudu kitu ja lain kudu kos kitu dipan cenah kiai marah amat emang aing mah sakabeung waktu marah puguh boro-boro ka sia aing mah ka anak aing ge dijiwir-jiwir bae ka anak mah teh eta kos kitu tah caritana geus teu nu salah nu bener aing doang nu bener mah cenah teh mah ego sekali-sekali lah ego lah ayo lamun urang nyaritakeun omongan baheula ye nyaritakeun aki-aki baheula guru urang nu baheula ye ahli hisab teh ngomong kieu ye kolot urang guru urang coba ge tanyakeun ka kolot-kolot urang anu umurna geus 80 tahun ka ditu ari tanggal mah budak tanggal 1 kadeuleuna ku lauk tanggal 2 kadeuleuna ku manuk mata sia moal kadeuleu tanggal 3 kadeulena ku mangkeluk ku beungeut sia ta mangkeluk ngaranna ari ieu mah tanggal 2 geus sagede kumaha eta nah matak nu poe rebo teh di deuleu bang mana bulan mana susul maganing kumaha sih tah matak geus bae berbagai keyakinan ulah silih omongkeun urang ulah kitu kapropakasi kutang korak setan ngaduhkeun akhirna geus kiai anu mah anu kiai kiai ngomongkeun geus pokona mah aing mah musuh jeung kiai anu mah eta gara-gara nyana tah iyalah innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal bagdo jeung sakola mah atuh nu poe rebo hayu atuh boga keyakinan rebo nu boga salah sayu boga keyakinan salah sayu masalah geus ulah sok digede-gedekeun keur managara keur ajur kieu kiaina alala ajur deui
Geus ulanana teh jeung aing moal ka Cilongok ja lebaran Rebo. Emang aya nu dicarekan ku aing ja eueuh, ngan nu da tampiling doang aya teh. Ja eueuh, masyaallah. Tah ieu keterbatasan SDM urang. Eueuh masalah tah urusan ibadah. Ai urusan salah sajeng Rebo dimasalahkeun, ai anaknya nu teu puasa teh dimasalahkeun. Lebaran teu puasa henteu. Tanu Masya Allah aya nu ngoncian masjid bae ngadadak kiai meuli kunci pohara dirantai tukang hareup ulah poe Salasa cek nya teh atuh aing seuri we jeung sekarang itu amat si kiai jaku lama di masjid dieu dibejakeun ka masyarakat besi yakin ka hitungan kula ieu Salasa besi teu yakin besi aya nu neuk lebaran Rebo pake deui ieu masjid sebab lain nu kula nu Allah los atuh mantak lawan si kos kitu ya Allah ya Rabbi tah ieu teh hararese jasa tah hayang lempeng hese jasa Masya Allah pohara iyalah innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal bagus tapi di dieu mah keur nyaritakeun fil khamri wal maisir sebab arak jeung judi iyalah setan teh kitu ayyuqi'a bainakumul adawata wal lain di dinya bae ieu mah keur kabeneran turusna keur nyaritakeun khamri wal maisir. Nah kuari diteruskeun nyaritakeun karakter setan. Padahal di luar eta gatuh kitu bae setan mah. Di luar khamri wal maisir ge kitu bae. Mantep wayahna kuari urang sapuk deui di lembur, nu tadina Rebo, nu tadina poe Salasa sasalaman deui. Ulah yang masalah tuh kumamun ka bawa paeh, manya ustad teh nanya gara-gara lebaran beda. Bawa modar ku ustad coba eta kira-kira tuh aya nu kieu tapi aing sebenarnya ajina mah ka Cilongok geus ngadenge ti mimiti ge puasa teh poe Salasa dan pan aing teh ieu teh di kucuran dana bos aing mun kadenger Rebo pun beusi eueuh eta doang tah aing mempertahankan eta lumayan tah geus bedak Rebo bae bos ngamuk engke beres teh kiai tolol dah bos itu anu kieu bae ye pun urang mah mui deuleu mui kakasia mui di kecamatan ge hormati kakasia henteu pan aya kula mah jeung percayana ka Cilongok salah atuh Cilongok bae kakasia tah hormati tah pan mui nyana mui engke nyana diturunkeun geus tuturkeun kakasia bae geus cak mana kitu atuh geus lah jadi berarti ibadahna nuturkeun mui modar tas ya kayak di akhirat mah ibadah mau lakos kitu ibadah mah keyakinan komo lamun kieu ye hiji jelema kula mah ngan sakadar ngabahas doang hiji jelema belajar zikir di kiai anu haju kiai anu poe Salasa nyana poe Rebo moal menang paet putus di daerah botorekat pokos gitu putus bae geus moal jadi boro-boro jadi wali jadi solihin ge mus moal jasa sebab naon nyana ditungtun yakin pan torekat mah lain nungtun ilmu fikih nungtun ilmu yakin urang kieu bae ge ngaji nuturkeun ahli torekat bakal boga yakin tapi ketika teu akur moal boga yakin pingplan menteng ke masyarakatna ge lah ulang-ulang ngaji kanyana lah kunaon teh nyana mah lebaran Rebo Pak eta sekarang itu di lembur teh tah jeung ngajina ge atuh daerek henteu ke masyarakat teh sebab teu boga yakin mun aya hiji jelema guguru zikir guruna Rebo misalnya ieu mah keur jadi Rebo nyana Salasa moal boga faed putus di torekat mah pan torekat mah lain nungtun ilmu fikih lain nungtun ilmu fikih lain nungtun ilmu alat lain ilmu maani nungtun ilmu yakin kudu akur bae jeung guru teh tanyakeun guru urang poe naon guru urang geus yakin sebab nyana mah atuh geus nu ngitung-ngitungna leuwih sieunan guru tibatan
halayak rame ka Gusti Allah sebabnya nama anu selalu jeung Gusti Allah ieu mah keur carita ahli tarekat ieu lain ieu mah keur carita ahli tarekat leuwih sieunneun nyana ka Gusti Allah sebabnya nama perhitunganna dibulak dibalik aya muridna nu teu akur masalah ngan putus di perjalanan moal boga pae boro-boro jadi wali jadi solihin ge henteu kecuali gantinya nana Muhammad Solihin masalah tamat sukos kitu teh geus urang guari mah ulah silih salahkeun kahareupna beusi aya deui ulah jadi masalah ieu mah ibadah berbagai keyakinan sebab ahli falak mah kabeh ge ahli falak ngitung teh 2 darjah leuwih hampir 3 darjah nu ngitung falak 1 darjah setengah dikaburkeun da maka jeung kuku nu ngaran falak di Sabang sampai Merauke 2 darjah setengah leuwih wabehan sulam mah kecuali lain sulam buatan Yahudi anu rumusna nu eueuh di otak urang aya di otak Yahudi atuh deuk naon make nu kos kitu hiji bae kitab buatan ulama titik geus bae percaya jasa ka ulama geus tuturkeun sakitu beres. Atuh jadi khotib dog teu naon ulah salat. Kartin teu khotib bakal sakur mituturan. Khotib bah tukang khutbah ulah salat, geus batur salat perbonyana diuk we ngarokok. Beres aingan enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampura sebenarnya mah kula mah teu sunu salat teh nya. Geus jadi khotib doang ye nya. Oh masalah. Ngimaman utulah jauh di kitabna ge lebaran 2 kali pangnangankeun coba atuh lebaran 2 kali wa yusanu salatul id maroten jauh sekali lebaran jangan sekali geus ulah sok bingung-bingung nu ditita sakali bae kula sok hajunyeun hancengan deui kula mah poe Salasa puasa kula mah lebaranna poe Salasa salatna poe Salasa geus lamun kula deuk ditaimat neangan deui nu rebo mah kitu bae si tegas ieu mah eta si hayang nanon geus ka ambeul ku ceuli aing ge lah pokona jadi teu konsisten anu rebo bae geus ulah ngomongkeun jore ulah naon komat mah keur puasa keneh geus salah kula mah perbo ditita jadi imam teu bisa kula mah rebo geus titik bae kula mah neuk bukana jeung lebaranna perbo titik beusi imam mah Salasa meangan nu poe Salasa nyanana ngeunaheun urangna ngeunaheun jadi boga kayakinan geus ngeunaheun eta nu pingplan tah bangsa kiai bayaran teh bangsa kiai 08 tah mah tah atuh angkutan kota pasar kemis itu boga keyakinan jadi mingplankeun atuh lamun boga keyakinan mah kula mah lebaranna poe Salasa geus deuk khutbahna poe Salasa salatna poe Salasa geus mamang perbo di masjid di ditu teh nu perbo ulah aya naon nya kula-kula nyana-nyana beres kan nyana neangan ieu mah kieu sih perbo engke atuh kula engke ka ditu nya engke kula mah di dieu serbo Salasa engke kula ge ngawotapan we di ditu emang itu sebar di tanah geus kiai nu lain ibadah mah geus kadar itu jasa geus kanyahoan jasa ku aing sorban tinggal sorban lah pokona eta lah setan innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha di mana ieu fil khamri wal maisir nomor kahiji nomor kaduana wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah
setan di samping nimbulkeun adawat-tawal bagdo terhadap halayak rame manusia berbagai lapisan masyarakat timimiti kelas kakap tepikeun ka kelas teri diadu-adukeun supaya timbul demonstrasi. Nah, ieu deui setan nambahan wa yasuddakum an zikrillah nutupan nahanan ngahalangan setan ka aranjeun kabeh teh an zikrillahi wa anis sholati tina zikir ka Allah jeung tina salat jelema nu mabok jelema nu judi dihalangan ku setan moal daekeun zikir ka Gusti Allah moal daekeun salat ka Gusti Allah. Mana coba pemabok jeung pejudi nu salat malah aya? Mana pemabok jeung pejudi anu zikir ka Allah moal aya? Setan. Jadi berarti atuh setan teh di dieu teh nimbulkeun dua masalah ka mapasidan. Hiji mapasidi dunyawiyah, nomor kedua mapasidi diniyah. Mapasidi dunyawiyah ieu adalah bagdo jeung adawa jeung bagdo. Datang ka garlut jelema kiai jeung kiai teh beres silih omongkeun ustad jeung ustad silih omongkeun akhirna mah pengikut jeung pengikutna ribut. Nah iyalah urusan dunia urusan agama na ieu wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah dihalangan ku setan tina zikir ka Gusti Allah jeung salat teu daekeun bae pokona mah ahli mabok ahli judi jeung sajabana zikir ka Allah salat ka Gusti Allah lantaran setan. Jadi kerugianna dua dunia jeung akhirat. Mabok ieu mah anu sok dicaritakeun teh ye anu sok dicaritakeun ku para ulama ku para kiai dina berbagai kitab. Baheula di Bani Israil aya hiji kiai ngaranna Kiai Barsiso anu manehanana teh ibadah geus 220 tahun teu pernah kaluar-luar boga santrina teh puluhan ribu anu geus bisa hiber 60.000 santrinya anu geus bisa kakalayangan di awang-awang 60.000 encan nu sejen mah anu kakarak ngaji amil jurumiyah mah beuh tah mah ambual aya pabalatak. Ieu mah nu geus bisa awang-awang 60.000 datang ke malaikat sabiwir hiji langit ka hiji datang ke langit ka 7 teh nyaritakeun keistimewaan Ki Barsiso unggal poe amalna teh naek ka luhur diiring-iring ku malaikat datang ka iblis di handapeun tangkal caringin ngalamun geus ai runtuh baruntung geus ngan bangun sakean deui ya tetangga sari ditereup aya sakena hiji nya siki seke naon garang-garana caringin raga jihabek cek iblis teh Barsiso hebat-hebat deui muridna kakalayangan di awang-awang museje puncan murid museje masya Allah puluhan ribu cak set hayang nyawa di mana alamatna eta Barsiso teh datangnya nama ke udang-udang ngaleuwihan ti Ki Barsiso gedena jubahna Ki Barsiso make hijinya nama make dua aju sorban ka dieu Ki Barsiso mangan sauku datang ka cangkengnya nama datang ka handap ka dieu oh gede jasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek Ki Barsiso ti mana? Abdi ti tebih cenah kan. Aya naon? Hayang ngiring ibadah we sareng mama Didi. Kabita abdi mah ku mama di mana-mana muridna aya. Aju abdi marek di dewe ibadah mun aya pagahkeun atuh ku kiai di tamagahan atuh abdi rek magahan. Aya tuh. Dipasingkeun ku nyata budak nu laletik we pagahannya nya teh ke lamun kadeuleu bagus ke naik ke waduh luar biasa bagahan ngaji eta setan teh waduh bisaan jasa tuh magahan ngaji ge kadang-kadang di pendopo magahan ngaji jeung Ki Pudoli kadang-kadang di balai desa magahan ngaji kecamatan ya anu bangsa leueur we gitu magahan ngaji aya nu teu leueur mah teu geus kitu tah terus we nyana magahan ngaji insyaallah
waktu di masjidnya pernah eta iblis dia tilu penting terbalik cekibar si sotea pohara amat tamu ibadahna ja aing ge aing asana itu balik-balik mah teu kuat naju pas menang tilu poe teh diajak dahar yuk orang dahar kayu henteu abdi mah moal dahar pan abdi mah lamun keur ibadah cak setan teh geus teu hayang dahar teu hayang naon wih cekibar si pohara ieu mah warai penting diajak besi erek sare disadiakeun di ditu di kamar aya di hareup atau arek di tukang abdi mah tos sababaraha bulan teu sare lantaran nikmat jasa ibadah wih cek ibar si soe wah aing ge ieu aing kudu teu sare mah jeung teu dahar teu kuat ditanya nu bebeneranana ieu kumaha ieu bisa jadi ki abdi mah kuari teh nikmat jasa ibadah teh ninggalkeun dahar jeung nginum jeung ninggalkeun sare cak kibar sisok kula ge ieu kula ieu waya dahar mah dahar waya sare mah sare mana waya ka pamajikan ja biasa ka pamajikan kok ieu mah kuat amat bogakan nikmatan kula ngeunaheun jasa ternyata teu dahar teu nginum teu sare teh ibadah teh ngeunah. Waduh cak ibar sisok aing eleh ku jelema ieu warai di deketan ke ieu bisa ngeunah kieu mimitina kumaha emang mimitina mah tadina kula teh maksiat ka Gusti sanggeus maksiat aju tobat jadi asal inget ka maksiat istighfar asal inget ka maksiat datang ka ngeunaheun ku ari teh mantak cikula teh jelema sahabae nu teu pernah maksiat tadina ibadah moal ngeunaheun tetep kudu maksiat heula memehna eta nasehatan eta kos bener jasa kadengeuna ku ceuli urang teh kahartipan ku kula ieu manggih nikmat jeung lazat teh baheulana teh ieu teh sok zina baheula teh sok judi sok mabok ku ari tak tobat asal inget kadinya ngebiri gidig asal inget kadinya ngebiri gidig nu mantak geus teu hayang asal inget we kadinya tah tobat kula teu hayang dahar asal inget we kadinya teu hayang sare nu mantak kuari teu sare teu dahar teh inget we kadinya tah timbul we lazat ngilaheun seakan-akan Allah aya di hareupeun widih cak kibar sisok ngelehkeun guru aing mah guru aing ge teu pernah kos kieu dongengna. Terus ngobrol deui kula atuh hayang coba atuh kumaha teh supaya nikmat teu masalah sakeuna teh nu penting mah atuh asal mun daek atuh maksiat bae heula zina bae zina heula atuh ih ceuk bersisuatu zina mah kabae embung atuh ngabunuh bae budak bae tuh budak leutik bae bunuh jadi engke aya inget-ingetan ih embung anu paling ringan mah mabok makan teu ngarugikeun sasaha ngarugikeun batur henteu ngan sorangan doang tah asal geus urang mabok engke ge karasa urang walah waheuh tah engke urang cager urang teh jadi kaduhung tobat ti dinya pikiran ku kibar sisok hayang ngeunaheun ibadah jadi kudu dosa heula nya bener oge atuh emang setan teh barang kibar sisok asup teh ka imah atuh nya asup deui ka jero ngotrek di jero hate ya teh lamun teu maksiat teh mana aya ibadah ngeunaheun tetep ya kudu maksiat heula teh tanyana teh di jero hate terus ngabisik-bisikin ya teh lamun teu sanggup zina jeung teu sanggup ngabunuh mah paling ringan ya mabok lah tah aju cek hatena teh ka mana meuli mah atuh di dieu tah lurus jalan pengkolan di dinya kan aya warung cewek deui di teu dagangna ge di dinya tuh urang Subang bangunna eta di dieu menor teh di dinya tah eta bae di dinya kena bisikan setan kibar sisok langsung we nya teh tas magrib teh nguluyur teh ka warung aya bener langsung nya meuli minuman bener awewe di dinya nu ngaladenana ge biasa minuman mah nu ngaladenna ge emang awewe wae ti baheula ge datang ka kuari
langsung ditenggak. Wah, oi dunia milikku. Wah, Cak Kibar Siso. Yo, mantap. Kulantarannya natu mabok. Wah, tidak ada raja kecuali saya. Saya ini raja. Koang-koang merencengin. Geus bae keur mabok atuh ngaranna ge. Aya eta pelayanan teh ya. Nah, ini makanan gua kan raja. Ceknya udah buka rokmu. Nih kok raja? Saya kan raja. Ntar gua bayar berapa saja pokoknya. Pengen berapa kamu? Dibayar nanti. Jubahku masih gede. Jore mah tungtung ada budak. Mabok rak itu ka jubah-jubah. Buka androk, dibuka androk. Nah, dalemannya buka. Oh. Waktu dek kabur teu bisa wedek di zina. Punyana tek begitu beres di zina, jol salakina. Goblok beur di jelema ngazinahan pamajikan aing, hah? Teu beres ya mah ieu. Terus dicarekan ku salakina, begitu dicarekan gelut mubabok jeung salakina, aya peso dibunuh ku nyana bret salakina. Beres kan nya mabok nya zina nya ngabunuh. Cek Kibar Siso, aduh. Iblis badidinya terus tenggak lagi. Cek setan lagi, belum seberapa. Itu kan baru satu sloki. Tambah lagi. Lok. Setan ngerahkeun masyarakat. Woi, ulah tenang di warung. Aya nu mabok. Perzinahan terjadi, pembunuhan terjadi. Kok masyarakat cicing bae? Setan teh kos kitu provokator. Masya Allah, atuh kadarinya masyarakat pemuda-pemuda tuh ya bener ieu mah. Awewe ngaku bener di sini, bener. Aya dibunuh salaki kula lantaran nyanana tadina gelut dibunuh aya peso kapiheulaan salaki kula. Waktu ditewak Kibar Siso, blek diadili lantaran boga kitu kesalahan ngazinahan jeung ngabunuh. Dipancung Kibar Siso. Dipancung kieu bae teh. Hanya hendak dibunuh Kibar Siso teh keputusanana lantaran membunuh jelema nu bunuh mesti bunuh deui. Ki pancung kieu. Jol setan datang deui. Yai, kumaha ku ari? Duh, gara-gara sia. Aing bisa kos kieu cegana keur ngeunah aing magahan ngaji ibadah. Kos kieu we wakanyalakeun cek setan teh. Tenang bae heulana. Nah, tenang aing keputusan nepen ieu. Dibunuh cegana gara-gara sia, geus aing mah tobat bae ka Gusti Allah. Kan sasaranna hayang ngeunaheun ibadah. Atuh jadi boro-boro ngeunaheun cek cenah teh. Aing dibunuh kieu. Saeutik deui. Asal geus loba tobat, sok tobat terus. Cek nyana teh terus coba ge, sujud ge ka kula ge sujud. Kumaha sujudna cek nyana pan aing dipancung. Geus teu kudu dipancung, teu kudu kumaha sujud mah bisa bae ku mata bae isyarah. Sujud bae gerak ge. Bakal ngeunaheun ge ibadah teh lantaran pan kula guru maneh. Geus ayeuna mah sujud bae geus ka guru ku ari mah ieu. Aing maneh teh saha? Ieu teh kula teh setan. Tapi setan geus jadi wali. Aya setan jadi wali. Geus pokona mah ku ari mah sujud, geus gara sujud gara ge. Sujud. Ieu keun ngarasakeun nyeri cenah awak ieu. Cenah teh asana teh kudu ditembak, teu kudu dibacok ke paeh ieu mah ieu. Sakarat cenah. Heuh geus gara sujud bae ge ngeunaheun ge. Hayu geus gara sujud geus sujud. Kicep bae jeung isarah nyana bahwa eta teh pangeran disujudan trek hos pae. Na'udzubillah min mantak ulah sok agul ku ilmu, ulah agung ku pangaruh, ulah agung ku mulya. Contoh Kibar Siso, Masya Allah. Nah ieu naon ieu? Ieu tah innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir
wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah ngahalangan tina zikir ka Allah jeung tina salat jelema nu mabok sanajan zikir ge tah mah eueuh di jero hate aya nangan disungut doang sanajan nyana salat eueuh di jero hate tah mangan saukur zahirna doang jelema mabok mah moal beres kajen kumaha ge wayana sakitu awas hati-hati khamri jeung maisir judi jeung mabok jeung judi nu kuari ambalayah jasa mabok jeung judi urang we keur ngabahas di dieu balik bae ka imah pengkolan Bitung nu mabok pengkolan Cikupa nu keur mabok di pasar Kemis nu mabok kadena ge lain orang pasar Kemis urang Lampung orang pasar Kemis mah nurutan doang maju ka belah dina jualan ya Allah ya Rabbi nu judi terus bae geus puguh remi geus puguh gaple geus puguh main bola sodok biliar dan lain sebagainya naik deui ka luhur judi-judi kelas kakap mual eureun emang mabok bakal eureun disuplai ku Amerika ka dieu disuplai ku Amerika ku Yahudi teh titah marabok geus aya kerja sama jeung pemerintahan urang emang kumaha gitu geus moal bisa beres lantaran emang dek dihancurkeun karakter bagusna dek dihancurkeun budaya baikna di Indonesia teh dek dihancurkeun ku Yahudi nu bakal engkena dek diyahudikeun dek dikristenkeun ieu teh negara urang teh ngan hese bae lantaran loba nu lillahi ta'ala nyana resepeun jasa Yahudi mah mun aya di bawah naungan yayasan tapi tah model pasantren salap gregeteun jasa sebab kekuatan bangsa jeung umat ya timbul ti pasantren nu geus teu bisa disogok-sogok anu lebaranna mun rebo bae salasa bae henteu nya rebo nya salasa eta kos kitu Pak atuh mama kiai lebaran naon salasa alhamdulillah terang kapanggih jeung rebo kiai rebo ih kumaha sih kiai kos kiai di salasa aya umat di rebo aya ieu tah lumayan insyaallah alhamdulillah salahna nurutkeun cek manusia tapi geura pae eta kiai geura pae nah bakal kumaha engke di hareupeun Allah tanggung jawab dirina ka Gusti Allah lamun ibadah henteu berkeyakinan kos kitu tak eta teh salah kos kitu yakinkeun ulah karena mui ulah karena yayasan ulah karena bos yakin ru'yat titik yakin hisab imkan ru'yat titik eta kakarak ibadah ketika orang engke disidang ku Gusti Allah ayo uci maju siap lebaran poe naon Selasa atas dasar apa hitungan dina kitab Sulamun Nainin kulang hitung 2 darjah, 9 apa bisa dipertanggungjawabkan Ki Mansurna hudangkeun atuh Gusti nu nyieun kitabna ayanya na pendek leutik oke udang-udang aya naon ye ieu tanggung jawab coba ngitungna heula besi salah sok kotak ja bener cenah ngitungna tanggung jawab imkanur ru'yat anna hada imkanir ru'yat darjatani paksaro ieu menang sabaraha 2,9 bener Gusti haja uci dan kawan-kawan surga dek kumaha Masya Allah Kiai lebaran hari apa? Rabu berdasarkan ru'yat bener atau ru'yatnya? Bener atau tidak bener kulama ngadengikeun di televisi itu bae pokona mah geus aja percaya kulama lantaran nyana teh kapan diberi mandat ku negara bener berdasarkan ru'yat pokona mah kulama rebo berdasarkan ru'yat coba panggil nu ru'yatna tah bener mana iya ru'yatna bener waktu ru'yat bulan degadel alangan serius ya kumaha serius nu sebenarnya mah emang salah sebenarnya cek ngantengan haju direbokeun bae lah kitu bae pokona mah ieu salah kulama teu nyaho salah cak masyarakat jeung cak kiai penting bakalan lantaran kulama hirup di negara kemudian negara ngayakeun badan hisab badan ru'yat nah kulama ngadayakeun televisi jacak dina pikir degekeun informasi pemerintah kula nuturkeun pemerintah sorga nama tinggal lu ieu neraka jahanam iya
Pancena kiai nyaho salah atuh nyaho jasa. Emang kumaha? Tanggal 17 Ramadan aya nuzulul Quran di Yogyakarta di pesantren Adukula, pesantren Aji Mahasiswa Al Muhsin. Anu ceramahna tokoh daripada NU di dinya. Ieu mah kepada NU ya Muhammadiyah kan? Mun Muhammadiyah usir. Aing pajar Muhammadiyah puguh. Aduh. Guys, masalah guys, aing mah Muhammadiyah kang bangsa Kangjeng Nabi Muhammad tapi lain kang bangsa organisasi Muhammadiyah. Nah, kumaha teh ceritana? Nyeritakeun urusan nuzulul Quran, ujung-ujungnya cek nyana siapa yang ikut NU lebaran hari Rabu dan siapa yang akan ikut Muhammadiyah lebaran hari Selasa eta tanggal 17 Ramadan. Masa sih kos kitu ceramah? Nontak telepon ka kula kok kiai begini katanya Kak Haji ini ceramahnya. Ah, kiai bangsat eta kos kitu. Ini kan kiai kita, kiai NU. NU-nya bukan NU yang Gus Dur tuh mah. NU-nya yang NU mau dibejakeun lah ku aing lah. Tuh, kan kos gitu tuh. Tanggal 17 Ramadan geus ngomong kos gitu. Siapa yang ikut NU lebaran Rabu dan siapa yang ikut Muhammadiyah lebaran Selasa. Jauh melung ti mana-mana encan ru'yat can naon geus nganyatakeun kos kitu. Berarti geus dikondisikeun lebaran menurut pemerintah asda dasar pengelolaan NU harus hari Rabu. Dek ru'yat dek henteu. Ayo. Endeu kumaha? Je. Sababaraha poe deui ka lebaran malam Minggu aya tamu ti Jakarta sampai jam 12 peuting moal bejakeun ngaranna. Dahar jeung kula dongeng nyana kiai pemerintah akan Rabu. Pemerintah akan Rabu, kiai tetap sasa. Cak nyana saya juga Selasa. Pejabat luhur yo, pejabat luhur. Luhur we pokona puncrot we pokona mah. Beneran nih malain lalagaan. Kayak bisa dipanggil jelema ngan moal dibejakeun ngaranna. Kok bisa kitu teh? Kieu cenah kiai ta Muhammadiyah dan NU. NU tetap memaksakan akan hari Rabu ru'yat atau tidak ru'yat. Salahnya nak. Salah kula, benernya nak, bener kula, nyana ngomong di harapan kula tas dahar, duaan baik. Akan Rabu pemerintah dikelola oleh NU, kieu di luhur teu keur teu beres jasa. Urang lebaran poe Salasa, malam Minggu nanya ka dieu, Minggu, Senin, Selasa, 2 hari deui ka lebaran. Geus dinyatakeun lebaran pemerintah akan hari Rabu, ru'yat atau tidak ru'yat. Deuk kumaha sih? Kukula dibukakeun we ieu mah pada urangna bae ieu mah ulah bebeja kasasan ke di itu kieu deui. Ieu mah keur carita pan ieu mah ibadah. Ulah dibawa-bawa ka mana? Kula mangan sakadar nganyatakeun sing yakin sia ibadah tah berdasarkeun kos kitu dongeng-dongengna. Masya Allah, dongeng nu katilu deui. Dongeng nu katilu pejabat di Kabupaten Tangerang jeung pejabat di Kabupaten Serang. Deket jasa jari jeung bupati nanya ka kula. Eta teh poe naon eta? Ya Senin. Berarti sapoe deui ka lebaran. Ngomong jeung kula Senin. Kieu poe naon lebaran Salasa? Berdasarkeun hisab. Bapak ge cenah geus Salasa bae, pemerintah mah deuk rebo. Pan pemerintah mah ru'yat, tapi deuk direbokeun bae. Endeu kumaha? Endeu kumaha? Kurang kumaha coba nu datang ka ceuli aing. Aing teh pan orang NU. Ngan eueuh tulisanana di NU. Kantor teu boga naon teu boga pan aing mah. Tapi aing orang NU lain orang Muhammadiyah. Cirina NU make kunut aing. Jeung usoli. Tah, kerasa kusian lebaran poe Rebo. Ulah dibejakeun ka saka kiai di dieu aing nyaho jasa. Kiai nu poe Rebo teh ye nyaho jasa. Di ditu nyaho, di ditu nyaho. Emang nyaho na kieu mah tuh pan urang lembur bebeja ka aing. Ayo malah main ngagogoreng aing kiai ge sarua bae lah pengaco teh mah Ki Uci di mana urang Jati aya kiai we pokona mah pendek jelemana ya pengaco teh mah Ki Uci ulah dituturkeun ya ayo geura ngacoan sia teh ngacoan aing deuleukeun tungtungna sia ku aing si aing mah lain ngadoakeun deuleukeun tungtungna bae ngacoan sia teh ngacoan aing ha awas ya ulah sok ngomongkeun aing sieun sia ka aing ya aing mah malena naon kos gitu we pokona mah aya deui nu ngomong ngoy gorengkeun Ki Uci jadi kos gitu jasa atuh datang ulah sok dihareup maksudna kiai deuk poe naon bae salah berdasarkeun naon gitu bae sih ulah sok ngomongkeun ditu kan ku gara-gara umatna haju menuturkeun ka dieu nya dan tinggalkeun umat haju ngomongkeun ka aing mun teu tolol jasa kiai belah mana belah kulon teh mah aya sakieu rada jangkung-jangkung teh mah geus nyaho we pokona mah tanya di mana umat mah bebeja ka aing. Bener kabeh ge. Ieu mah keur carita
supaya yakin kula yakin poe Salasa teh kos kitu ta perjalanan tunggul tanggal 17 geus nganyatakeun Rebo NU kumaha sih mantap ti jauh-jauh kene kula nyaritakeun NU kuari moal beres abu-abu sebab NU kuari dikaluhan ku SBY NU teh dikaluhan ku SBY cau PKB dikaluhan ku SBY PKB nu kuari teh dikaluhan mantap kula teu bersuara ge dikaluhan geus teu kudu datang ka aing sia PKB aing nyaho jasa geus dikaluhan ajuban adik loba lah nu dikaluhan hendak mun ditanya kiai tahun ieu milih partai mana nyieun partai sorangan aing geus dikaraluhan kabeh atuh kumaha atuh masyaallah ieu negara urang teh kos kieu ieu mah keur carita supaya boga keyakinan tah kos kitu tah geus ulah carita ilmu kuari mah carita dongeng-dongengna kos kitu dongengna aju barang tanggal 2 bulan bau teu wow mantap nu Rebo mah teu neuleuh bulan entah ieu mah teu neuleuh tuh da entan teu tungkul bae nama sile masyaallah aya nu nanya ka kula kiai nanya hampura cenah kula lebaran apa Rebo ih ulah hampuran ka kula teh urusan kiai jeung Gusti Allah lain kula barang tanggal muka 2 neuleuh bulan gede jasa tah mah ukuran tanggal 3 aju kudu kumaha ye ngabenerkeun kula baca bae ku kiai heulana beusi jadi masalah engke jeung kula mah nah, talek bae heula kitabna lain beusi kula cenah ieu atuh hartuna engke poe lebaran teh Salasa puasa keneh pan haram atuh teh mah kumaha kiai bae geus ka ditu teu dijawab ku kula teu dijawab baca bae kitabna baca bae teh mah kitabna aya nu kos kitu tah kula doraka meureun doraka kiai teh mah geus ka ditu agen ngomong kieu Kiai Uji tetep wajib kodo cenah lantaran lebaran apa Salasa datang sia ka aing urang sok ditukangeun anjing menggonggong naon karena ka dinduna kamilah kabur aduh geus aya masalah ieu keur nyaritakeun kayakinan yakin kula poe Salasa di samping itu informasi Yogyakarta informasi ti Punclot ti luhur malam Minggu poe Senen di dieu endek ngarebokeun ru'yat atau tidak ru'yat tah eta teh ulah kos kitu mudah-mudahan kaharep negara urang anu kuari keur dikelola ku urang ulah kitu ieu teh omongan kula bagian daripada nyentil pemerintah supaya rapih kaharepna nu enggeus mah enggeus ulah sok dijadikeun masalah kurang ulah ditimbul-timbulkeun deui ieu mah keur carita ieu sampaikeun ka presiden nu kaharepna beusi aya kos kieu rapihkeun manta kunaon hijikeun Muhammadiyah jeung NU di atas meja sok umat nu dihandap supaya ulah kalabur ulah paberencai sebab paberencaina umat Amerika seserian Belanda seserian kafir seserian urang teh mung disengsserikeun ku kafir rapihkeun atuh mantak naon pengalaman di zaman Soeharto bagian ru'yat mah jageus pinter urang teh di zaman Bung Karno sabaraha puluh tahun urang jageus pinter urusan ru'yat mah kunaon makin kadieu makin bodoh atuh heran makin canggih makin bodoh anu bagus nama di zaman Soeharto ge cokot bae nu bagus teh di zaman Bung Karno cokot bae walaupun memang nyana dilengser-lengserkeun nu bagus nama tetep kurang kudu ditiru urusan ru'yatna di zaman Soeharto teu pernah pimplan di zaman Bung Karno teu pernah pimplan mantep jasa begitu maghrib lah beres pan ieu mah nundek lebaran Salasa geus beubeulian haju direbokeun ngalamun duit geus beak pake meuli kotok ya ieu tolol jasa ieu mui jeung pamarentah goblok nu ngagoblok-goblok tah nu lebaran Rebo nu lebaran Salasa mah jatuh ngagoblok-goblok ke pemerintah nu lebaran Rebo aing beakeun dana ieu goblok jasa ayo sia nu mantap pemerintah ceulina peng digoblok-goblok ku masyarakat goblok cenah aing geus takbir datang ka jam 10 aju eureun geus ngariung sagala rupa isu kudu ngariung depan aya nu dihandap bang selain urusan bener jeung teu bener nya mah nyaritakeun urusan ngariung Masya Allah hajupan anu lebaran mah henteu jamilu karbo tapi puasa mah henteu tanggung jawab saja bae tah hayu sia lantaran ngembingplankeun pemerintahanana
lebaran nama tetep perbonya ngadengungkeun nama tapi puasa salasana ge geus teu puasa tungtung nama lebaran rebon teu salasan teu ji endeu kumaha nah ucapan ieu bagian daripada demo pribadi kula artinya demo ge lain deuk nanaon ieu teh bangsa urang ieu nagara urang kula boga hak untuk meluruskan jeung merapihkeun ulah dijadikeun permasalahan nu geus mah kaharepna perbaiki mantak naon Muhammadiyah jeung NU ulah pegede-gede hulu ja eueuh atuh ieu naon kitu ngaranna kopiah nomor 20 eueuh panggede ge 7 8 10 ieu pagede-gede hulu ieu embung ele ieu embung hijikeun urusan ru'yat mah dihandap umat neuleukeun dihandap umat mempertahankeun aya nu percaya ka kiaina aya nu percaya ka pemerintahna nu salah kabeh ge tapi kan jadi acak-acakan kieu nah iyalah setan gara-garana asup ka tubuh NU asup ka tubuh Muhammadiyah asup ka tubuh pemerintah dijadikan adawat wal bagdo lain ku sebab khamri wal maisir baik tapi terjadilah adawat al bagdo adawah wal bagdo setan ya engke mah usir setan teh hijikeun ulah aya jadi karieuhan coba saha di luhurna anu bagian daripada badan ru'yat hijikeun ulah gede hulu ka hareupna sakitu bae tah lain lalagaan ikan masalah teh masalah pertanggungjawaban di hareupeun Allah Subhanahu wa ta'ala nu sanajan ieu teh geus katempo jasa ku masyarakat katempo ieu mah geus permainanana geus teu kudu dicaritakeun kahareupna bangsa urang nagara urang dulur-dulur urang ieu teh kabeh nu dilaluhur wayahna coba berpikir mantap kula maleman lebaran didatangan ku camat datang camat ge lain deuk negor kula nya mah deuk lebaran aju ka polsek kula ngajukeun Pak apa salahnya NU dan Muhammadiyah nggak usah dijadikan badan ru'yat cobalah cari yang di luar organisasi coba di luar organisasi yang suruh ru'yatnya coba yang menghitung dan ru'yat di luar organisasi waktu nggak bisa cek camat ya oh sarwana berarti ya cek polisi cek polsek waktu nggak bisa cek pemerintah memegang siapa oh berarti itu tuh nggak bisa mandak kudu dihijikeun we Muhammadiyah di bidang ieu bae di bidang lain-lain mah kajeun sakitu tah nya ulah sampikeun ka ieu ayyuki bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir sakali deui urang ngadoa ka Gusti Allah asana meureun di dieu loba ieu jelema teh leuwih ti 1000 mah mudah-mudahan kiai jeung kiai sararapuk ustad jeung ustad sararapuk santri jeung santri sararapuk masyarakat jeung pemerintah sararapuk jeung pemerintah mudah-mudahan kahareupna bisa ngomean ngabeneran urusan ru'yat deh khususna umumna jeung sagala rupana sehingga ulah aya naon-naon urusan peribadahan urang jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala jeung urang percaya ka pemerintah ulah model kuari geus teu percaya ka pemerintah teh timbulkeun deui kepercayaan timbulkeun deui hudangkeun deui kepercayaan rapihkeun deui jelema-jelema nu tadi diajakan di bidang ru'yat ulah diajak tahun hareup mah ulah diajak tahun hareup mah neangan jelema-jelema nu anyar deui anu rapih anu ulah kabeungkeut ku urusan naon-naon khusus we nyana urusanana urusan peribadahan amin ya robbal lamun disimpulkeun kurang kemudian ditungtungan ayat ifal antum muntahun di dia teh maka aya istifham mananya banyak geus caritakeun ngajejeleh urusan khamri jeung maisir kuari aya prak aya pertanyaan pahal antum maka anata antum aranjeun kabeh muntahuna areureun ndeukereun tang moal tina ngalaksanakeun khamri jeung maisir lain kitu ieu teh nyatakeun intahu aran maneh tidak ngalaksanakeun minuman khamr jeung judi tapi make bahasa ieu make bahasa istifham berarti bilagahna anu luar biasa ieu teh istifham tapi bimana amr li amri istiftain nah kadituna aya jadi ieu teh istifham teh atuh pantolabu malam yahsul waqta tolab nanyakeun ngaranna tapi di dieu mah ieu amr berarti istifham bimana amr
majas tuh kos kieu ngaranna teh indah berarti teh masar bajeng kieu anak urang mama awewe bae nu dibawana teh hiji buukna beureum kadua kadang-kadang dengkulna jeung pingpingna kadeuleu hiji waktu bujalna ge kadeuleu insyaallah haju pernah kadeuleu deui ku bapana teh nya teh di bar ai bapak ai anak bebeja ka kolotna teh dek dikawin ya Allah sakolotna nyaramna teh kieu kan bahasa kolotna barang anakna ngomong kanu jadi bapana bah ulah atuh kula teh ieu geus aya maksud kawin geura lamar saha tuh kabogoh kula nu mana teh eta teh nu pernah diajak ka dieu cek bapana ai ngalarang langsung henteu abeh ngeunaheun ieu kaceulina abeh katarima ceng rumah tangga teh pan lain sapoe dua poe saminggu sebulan 2 bulan salila hirupan ceng rumah tangga teh abah mah atuh ngahayukeun bae sapira abah manganteur jeung ngabiayaan insyaallah ja ceng teh anak abah tapi inget ceng lain jang 1 tahun 2 tahun komo sapoe 2 poe ajupan aceng teh beureun mun kawin ka dinya boga turunan ai kitu kunaon bah atuh ja abah maneangan we hiji tah mabukna beureum nomor kaduana tuurna ge kadeuleuan pingpingna kadeuleu pernah ku aceng dibawa ka dieu pan bujalna ge kadeuleu emang kunaon kitu atuh abah kabita we tolong sama bapana goblok deui ongko sarwana tah mah ya Allah ya suga teh lain ka dinya cak anakna lain kitu cak bapana abah mah atuh ja sanajan teu masantren teh osok ngaji mingguan-mingguan ge ai keur aya di ditu ka kiai anu aya minggu atuh pan ka Cilongok atuh ayahna bae ja santri loba keneh ceng ja cak abah mah tipe-tipe awewe nu buukna beureum antingna ge rada gede haju kadeuleuna menorna ge beda tah bujalna kadeuleu auratna kadeuleu pernah ku abah teh kadeuleu nya teh di pintu bar pernah malah mata di jati teh di nelayan teh abah liwat haju nyana asup ka jero meureun jeung abah henteu abah mah neuleukeun doang jadi tadi jore-jore kan ku bapana ngan sistem ngajorekeunna model kos kitu tah ieu mah abah mah neuk nanya bae lain nanya eta sia atuh neuk diteruskeun bae tah kos kitu cah sareng bahasa ieu tah sareng bahasa ieu tah indah jasa tah bahasa teh lamun dijabarkeun ku bahasa urang mah tah Quran mah lamun teu ngaji ilmu ma'ani ilmu bayan ilmu bade moal bae indah ngahartikeunana sarua teh jeung tadi tah teh apa neuk diteruskeun bae maksud abahna mah pan ulah tetapi pan bahasana atuh terserah sia teh neuk diteruskeun bae tah ieu ge kan kieu duh arak teh cak Gusti Allah hiji arak teh innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun hiji rijes cak Gusti Allah teh najis kadua min amali syaiton cak Gusti Allah nomor katiluna eta teh nimbulkeun adawah jeung bagdo nomor kaopatna jeung selanjutna wa sudakum an dzikrillah wa anus shalah tak kitu kagorengan teh eta tah dina masalah khamri jeung maisir nu mantak cek Gusti Allah fahal antum muntahun apakah maneh teh deuk eureun apa deuk terus bae tah sarua jeung tadi tah tuh kan ai ku ngaji mah kabongkar bae kan ku ngaji mah mantak wayahna laki-laki ge ngaji dewe mondok ka dieu tah incu bawah apa ka pondok ieu nyaritakeun pahal antum muntahun bae tah pan hese jasa padahal mah ulah mabok atuh sia ulah judi atuh sia jabarang goreng tama atuh cak Gusti Allah ngajauhan ka ai ngajauhan ka salat risun najis amal setan bahkan nimbulkeun kana adawah wal bagdo manya dilaksanakeun bae ku sia eureun sia tapi make bahasana limit luar biasa fahal antum muntahun masyaallah model tadi bae tah jabuukna beureum tama antingna geja gede tuurna ge kadeuleu bujalna ge kadeuleu kadang-kadang aya di bar kadang-kadang aya di nelayan terserah sia tah mandeg diteruskeun apa henteu ngeunaheun kadengena tapi mentog
cak anakna teh mah aing sarua jeung diulakeun sebenarnya mah je galabah lah mikir heula bah atuh mikir heula atuh sia tuh kan jadi mikir bener oge nya abah jipan ka ditu sia bakal boga anak mun boga anak atupan eta turunanana engke teh sa bapana pan sia sa indungna pan sinden pan goreng gadengen aing boga incu ti sinden oke nyapanya tuh teman pahal antum mun tahu nanti si andek terus tuh masya Allah Al-Quran teh lamun urang ngaji ilmu bilagah nikmatna luar biasa tak eta kos itu bahasa teh ngeunaheun mah horeng larangan jero nama sarua jeung mentak ditafsiran ku Imam Jalaluddin ku Imam Jalalain cek Imam Jalalain na ieu ai intahu an sia ulah mabok bae Ima kuarima bagian daripada ulama. Eren sia ulah mabok bae jag goreng-gorengan khamri wal maisir teh. Eren sia judi jag goreng sia maisir teh judi teh. Tina bahasa Gusti Allah fahal antum muntahun dijabarkan melalui ilmu ma'ani jadi majaz lantaran istifham di mana amr geus dijelaskeun entau eren sia mun teu eureun kumaha kadieuna bakalna aya ancamanana wa atii'ullaha wa atii'ur rasul wahdharu fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulinal balagul mubin masih keneh aya katerusanana ieu aya teh tapi kadeleuna geus luak liuk bae padahal mama asup ke majlis geus ngahareupan tukang uduk wallahu alam